Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Langkung dipayun urang muji syukur kehadirat Allah anu parantos nganugrahan nikmat beraneka ragam nikmat, utamina nikmat iman Islam. Ku ayana sakitu urang muji kalayan ngucapkeun alhamdulillah. Salawat miwasalam mugia ku Allah didugikeun ka makhluk Allah nu paling mulia anu ku urang diantos syafaatna di yaumil qiyamah, baginda tercinta Nabi besar Muhammad, ke para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atbat tabi'in. Mudah-mudahan di akhirat urang disyafaatan, dilebetkeun ka surga Allah, disarengkeun sinarang Kangjeng Nabi nu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-mukarramun, para ajengan, para kiai nu sepuh miwah nu anom. Al-mukarram nu ngajantenkeun wasilah Kiai Haji Iing, kitu oge rencang simkuring Kiai Haji Komarudin. Para kiai, para sepuh teu disebat satu persatu jenenganana, hormat takzim simkuring kamarantena. Urang doakeun guru-guru urang sing selalu sehat panjang umur, dipaparinan ku Allah rezeki nu seueur jeung nanjeurkeun agama Allah, serta mugia urang nu hadir oge ku barokah ririungan jeung para kiai, urang ku Allah dipasihan sehat panjang umur, dipasihan getol ibadah, putra putri urang dijantenkeun putra putri soleh solehah, rizki urang seueur halal tur barokah, akhir hayat urang mugia husnul khotimah. Teristimewa kepada saudara saya Sahibul Bait Bapak Teddy sekeluarga dalam rangka walimatul khitan, berikut walimah tasmiyah simkuring silaturahmi nyambungkeun tali anu kapungkur dibangun ku almarhum Abah Haji Utom. Urang doakeun almarhum mugia ditampi amal ibadahna, dicaangkeun dilegakeun di pakuburanana, putra putrina anu aya sing dijantenkeun putra putri solehah, bibarokati umil kitab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah urang kumpul dina raraga ngabubungah dulur urang anu keur meunang nikmat ti Gusti Allah. Sebagai orang yang beriman,
wajib mensyukuri sakabeh nikmat ti Allah ulah nempo gede jeung leutikna. Sabab janji Allah nu syukur kana nikmat Allah pasti bakal ditambah, anu kufur kana nikmat Allah diazab ku Allah di dunia leuwih-leuwih jaga di akhirat. Na'udzubillahi min. Pertama, orang diciptakan ku Allah, nikmat yang begitu besar. Orang aya di dunia, nikmat wujud ba'dal Adam, tadina eueuh ayeuna aya nangayakeun Gusti Allah. Diproses kalayan kemahakuasaan Allah tina cai nu hina jadi jelema nu karasep gareulis. Urang ku Allah dijadikan manusia makhluk nu paling sampurna, padahal Allah kersaeun nyiptakeun urang dijadikan makhluk nu saejen. Maka nikmat ti Allah terkadang kurang teu dipikiran, teu disyukuran, sehingga dina Quran Allah menyebutkan 30 kali lebih disebut dibulak-balik ieu ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai jin dan manusia, nikmat nu mana deui nu kurang dek didustai pameret ti Gusti Allah. Maka di Quran aya hiji surat ngaranna surat Ar-Rahman, yang surat ini diawali dengan Asmaul Husna, dan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang diawali dengan Asmaul Husna hanya satu, Ar-Rahman. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul. Masya Allah, indah luar biasa. Lanjut. Tenang ceng, ieu kuari budak leutik teu di kota teu di kampung HP bae. Akur teh. Ya Allah ya Rabbi tah HP budak deuleu tuh. Ya Allah. Maka cak Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman teh Allah 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Nu diajarkeunna saha ieu? Makhluk teu disebut teu ditulis. Berarti nu pertama di ajaran Al-Qur'an adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Sedangkan makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum yang lain adalah nur baginda Nabi besar Muhammad. Memeh langit aya, memeh bumi aya, bahkan memeh manusia nu pertama diciptakan Nabi Adam alaihissalam 2000 tahun. Rasulullah nurnya terlebih dahulu diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi. Langit tinur Kangjeng Nabi, gunung tinur Kangjeng Nabi, jagat raya tinur Kangjeng Nabi, urang geh kabeh tina nur Kangjeng Nabi, urang Kangjeng Nabi Muhammad. Khalaqal insan, Allah ge nyiptakeun manusia, manusia diciptakeun tina nur Nabi Muhammad. Ma huwal insan? Hayawanun natik. Insan itu adalah hayawan yang mampu berpikir. Insan itu qabilul ilmi, yang bisa dan mau menerima ilmu, berarti bisa mencari kebenaran ku ayana ilmu. Tapi loba jelema anu teu syukur ke Allah, awak sehat otak cager, aya pangajian repeh bae pura-pura teu nya. Idi eta sungut mani monyong gitu. Repeh bae pura-pura teu nya. Teu dimonjongkeun teu monyongkeun man teu pas ieu nya. Piraku teu nyahe gitu. Ngaji daek, salat daek, ngariung daek, nikmati Allah. Ayeuna urang kunaon si aing teu boga ka daek? Teu aya upaya. Kunaon awak sehat, awak cager, aya pangajian repeh bae. Betul. Nek ngaji mah gogodan nararongtot.
Kak hayu ngaji hujan gede padahal gerimis doang. Dek ngaji mah gerimis ge ngomongna hujan gede, tapi lamun dek nganjang ka imah rangda galedeg nyamber hulu teu karasa. Tuh. Jadi sahabat ge jelema punya potensi jadi orang pinter, punya potensi jadi orang hebat, punya potensi jadi orang jenius, punya potensi jadi apapun karena manusia mah sampurna. Tambah dicak Allah allamahul bayan, manusia ku Allah diajarkan al bayan, kasyif amma fid dhamir, bisa membuka sesuatu yang tertimbun, yang tersimpan. Manusia bisa menyimpan, ada otak besar, ada otak kecil, ada otak depan, ada otak belakang, ada saraf sensorik, ada saraf motorik. Kejadian nu minggu kamari masih ingat, kejadian nu bulan kamari masih kabayang, kejadian nu tahun kamari masih ingat, kejadian orang kerletik eta di otak orang kabeh kabayang. Inilah kehebatan makhluk yang dinamakan manusia. Alhamdulillahirabbil. Ya bapak-bapak nunggu sekarolot orang inget kene kerletiknya. Lamun aya kapal lewat ya kabeh keluar bari ngomong kapal menta duit 1000. Eta teu naik-naik tiba heula sakitu bae. Eta baheula inget keneh. Kuari budak ulin ka mall, ulin budak kuari ka dieu ka ditu, urang baheula tarekel ka tanggal jambu. Jotan kalapa jambu mede, oyot datang di hua pantai embe. Baheula. Aya ka dieu nu kitu aya. Heula laguan kitu kos urang tak kereutiknya. Ya Allah, kumpul di hareupeun rompok ngumpul-ngumpulkeun lebu. Dijieun ku gunungan, geus ngagunung dikitukeun make sikut. Laju dikihan wer. Eta kabayang kene nu berhasil biasana lalaki awe mah dikihan ajur bae kumaha boh eta. Eta baheula. Masih terbayang ketika kita mengejar si dia. Manehna cuek, manehna acuh tak acuh padahal hatinya sama seperti kita. Ditolak kabayang, diterima kabayang, nonton kabayang, ngaji kabayang, ulin kabayang. Hebat manusia diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Maka kunaon atuh nu dijadikan saking hebatna, diberi akal saking hebatna, tapi kunaon teu nyaho kanu merehna. Fabi ayyi bikuma tukadziban. Pugu boga tanaga nang Allah, pugu bisa tani nang Allah, pugu bisa kasawah nang Allah. Atuh kunaon teu wauh kanu merekna, datang parentah tina merekna salat, ngacluk bae di sawah macul. Salat mah henteu nu kos kitu ngaranna mendustai nikmat Gusti. Macul mah 2 petak kuat, salat subuh 2 rakaat teu kabawa. Bener teh? Hei. Assalamualaikum. Gapleh mah di pos ronda sampai isu kuat, kunaon atuh di pengajian paling 2 jam teu kuat. Urang dihirupan ku Allah, diberi segala-galana ku Allah, yakin Allah al-muhyi, Allah al-mumit, Allah nu ngahirupkeun, Allah nu ngamautkeun. Ketika aya nu hirup dihirupkeun ku Allah, aya nu maut dimautan ku Allah, kudu yakin keyakinan ka Gusti Allah. Dan keyakinan ini imunisasi tubuh yang paling hebat dibandingkan vaksin apapun. Poek mongkleng buta rata eueuh lampu, tapi aya keyakinan di hati aing yakin bahwa aing datang ka imahna bakal ditarima ku manehna. Dok aya maung, dok aya careuh ku keyakinan nu kuat lewat kawe. Nyawa sebagai taruhan begitu datang ka imah eta budak awewe, masya Allah manehna geus dangdan nungguan urang. Buah dari sebuah keyakinan.
Kadang-kadang orang poho karena kemahakuasaan Allah, sehingga di suatu kondisi kadang-kadang poho ke Allah. Ayeuna kerame virus corona, virus mah makhluk Allah nu wajib kurang dipakai kasihan dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Tidak pakai masker, ya pakai atuh. Cuci tangan, hayo cuci tangan atuh. Tapi keyakinan ulah geser bahwa Allah al-muhyi nu ngahirupkeun, bahwa Allah al-mumit nu ngamaotkeun. Ketika hirup dihirupkeun ku Allah, ketika anu maut lain ku corona. Corona mah lain malakal maut, corona mah lain Allah, corona mah lain Gusti, corona mah lain pangeran nu ngamaotkeun manusia mah Gusti. Atuh kunaon ku ari jelema loba nu kablinger ai sungut di maskeran ai androk pendek. Aya mana jelema mana? Ai ka corona sieun, ai ka azab Allah teh sieun. Neng pancak Allah ge tutup aurat. Lain sekedar tutup mulut pakai masker, tutup aurat. Aiku naon dititah pakai masker menurut cin ka corona. Aiku Allah dibejan titah tutup aurat tenurut. Padahal azab akhirat lebih dahsyat daripada corona. Mulut ditutup pakai masker, androk pendek, eta sayang corona katempo. Corona kokorobet eusi calana. Kebelinger, betul. Wijana tutup, ampe ulah bisa asup corona, ditutup sungut, bisa corona. Atuh corona mah bisa bae lewat ceuli. Bener dah. Tutup ceuli bisa bae lewat mata. Tutup mata bisa bae lewat pori-pori. Kumacak Allah. Betul? Geus hate geser keyakinan bahaya. Seakan-akan corona itu adalah sesuatu yang segala-galanya, padahal Allah yang maha segala-galanya, Allah yang memiliki langit, memiliki bumi, menciptakan makhluk termasuk virus. Hei, eta mah makhluk. Pemerintah menginstruksikan ikuti protokol kesehatan, ayo silakan cuci tangan, pakai masker, tapi keyakinan ulah geser bahwa orang jelema nu iman hanya berhak takut kepada Allah, hanya wajib takut kepada Allah subhanahu. Ya Allah, kemana-mana pakai masker bagus, naik motor pakai masker bagus, oh masker kutang pamajikan. Tapi orang kan lamun deka masjid asup ka jero masjid dulur jak Allah wa ma dakhalahu kana amina. Lamun orang asup ka Baitullah, lamun orang datang ke Baitullah, Allah ngajamin kana keamanan orang. Sarua bae masjid ge Baitullah, sarua bae musholah Baitullah, sarua bae majlis zikir Baitullah, sarua bae majlis taklim Baitullah. Tempat yang di tempat itu diagungkan asma Allah, kana amina, yakin bakal aman. Ulah sieun asup ka masjid aya corona. Betul. Waduh. Apan kieu ge ka asana orang kantos nguping ti sepuh ti guru Fatihah teh rukun salat. Laju rukun bangsa kauli kedah ka kuping ku nyalira. Kedah ka kuping ku kuping urang nyalira. Hurufna kedah jelas, hurufna kedah eces. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba mun kurang ditutup, kira-kira bae ditutup. Amun ditutup make masker ge. Bismillahirrahmanirrahim. Beda tante. Eta mun beda huruf berarti beda makna. Rusak Fatihah, teu kaci salatna. Paham? Ngerti? Kudu ngerti. Hei, nu di kota paham? Kota Kolong Tanggalawi. Paham teu?
kudu ngarti ieu urang Pak. Atuh Fatihah kudu jelas, kudu ka kuping, harus terdengar oleh kita sendiri. Manakala ditutup tidak jelas, samar hurufnya, sholat kita rusak. Nunggus nyata-nyata kudu dijaga, sholat pertahankan. Kalaupun kita diinstruksikan untuk ikut protokol kesehatan, ya ke pasar pakai masker, ayo naik motor pakai masker, wayahna dek sholat mah sabab aya nu kudu diraksa nyata Fatihah. Fatihah teh rukun qauli, kudu ka kuping ku kuping urang nyalira, hurufna kudu eces, hurufna kudu jelas, ngomongna kudu bentes. Maka sok dipilih rek sieun ka corona, tasieun ka Allah, lebah dinya ketentuan keyakinan urang. Atuh jaga jarak. Bahkan jeung pamajikan cenah kamari, pamajikan teu meunang dibonceng, ku ojek meunang puyeng ka hulu. Malah kamari cenah suami istri tidak boleh berhubungan badan kalau mau jaraknya 1 meter. Emang nu urang sapanjang gantar gitu. Maka kita hargai upaya-upaya pemerintah, aparat-aparat, Pak polisi di jalan karunya ka urang pakai masker. Pak polisi di jalan razia karunya ka orang harus selamat, harus nyareat bahasa orang nama. Tapi tetap keyakinan orang teh ulah geser. Masker mah pakai bae tuh di jalan di pasar mah, tapi keyakinan ulah geser. Tetap ka Gusti. Begitu. Urang kabeh bakal maot. Kabeh bakal. Tadi Cak Kiai Komar, indah betul turunan orang-orang baik dan orang-orang yang melahirkan turunan yang baik. Mun urang rumasa teu bagus, atuh kudu nempel kanu bagus, kudu boga rasa cinta kanu bagus. Ya urang kayak kabeh hayang ka sorga. Geus puguh jelema ahli ibadah mamanehna mantu ku amal ibadahna dibukakeun pintu sorga. Pan tujuanna mah jeung urang sarua ieu ngan beda jalan. Ayo urang ngomong cenah ka Rangkas, aya naik mobil jurusan Cibaliung nyasab. Bener tak? Lamun dek Rangkas ya naik mobil ke Rangkas sampai ke kanan. Lamun dek surga ya tuturkan bagaimana cara dan jalan yang harus ditempuh. Aing ngomong hayang ka surga, pagawean ahli neraka malulu. Tujuan orang hayang ka surga seperti orang-orang yang soleh, tapi jalan teu nyaho, kendaraan teu boga. Da kumaha ge? Atuh numpang be kanu dek ka surga. BM bener tak? Kiai nega Allah, urang ge hayang ke Allah, tapi teu nyaho jalan, teu boga kendaraan. Atuh aya jalema deka Jakarta, urang ge deka Jakarta, teu nyaho jalan, teu boga kendaraan, numpang bae tah kanu rek ka Jakarta. Manehna datang ka Jakarta, urang ge datang. Urang hayang salamet di akhirat. Teu boga modal, teu boga bekal, ibadah ke kos kieu, teu boga modal, teu boga bekal, salat ge urang mah belang betong, teu kailmuan. Atuh kudu rajin asup ka kendaraan kiai ka majlisna. Di akhirat yakin para kiai bakal nulungan murid-muridna, santri-santrina, jamaahna anu sok ilu ka majlisna, yakin bakal ditulungan ku eta kiai. Amin. Ya Rabbal. Ladak ari kitu mah cenah atuh aing mah cinta we ka kiai laju ulah salat di mana horeng salametna. Atuh ngarep-ngarep tutulung ti batur, dikiriman tulungan, dikiriman rahmat sementara orang teu salat. Atuh kudu salat, kudu iman. Eta iman teh minangka nomor rekening. Sanajan ditransfer ge awan nomor rekening moal datang. Bener teu? Jalema kafir teu iman ka Allah, dikirimkeun Fatihah moal nyampe, oh nomor rekeningan. Jalema kafir dikiriman Yasin moal nyampe. Maka urang mah alhamdulillah di kampung pangaosan, di majlis seur pangaosan tinggal urang, putra urang, keluarga urang giringkeun daek malasantren, sebab nu bakal nyalametkeun urang hanyalah akidah anu bener, keimanan anu lurus, katauhidan anu sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kuari rame virus, kajian virus nang kehendak Allah. Kuari rame jeung itu kajian kabeh nang kehendak Allah, tapi keyakinan ulah geser tetep ka Gusti.
sakali deui dulur nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah. Lamun eta virus bisa maehan jelema atuh kami santri geus paraeh ti baheula. Santri mah daharna ge di taneuh, daharna make nampan, nampana di kolong kobong. Begitu asak liwat ditarik eta nampan, di luhur nampan aya TikTok. TikTok eta teh itik jeung teh kotok. Tarik nampan, semprot make cai, leungit teh kotok teh itikna liwat kadinya deui bae. Cak ahli medis, woi di situ banyak bakteri. Bakteri ge paeh ku liwat panas. Betul betul. Dahar yakin loba kuman, loba virus, loba bakteri, tapi lantaran keyakinan ke Allah mantap sampai sekarang santri aman-aman saja. Sangu basi ku santri mah aman. Aman. Pulang ngariung waya kieu ya, berkat di dahar tesep gantungkeun di kobong, isuk-isuk beri. Aman. Bener dah? Atuh padahal mun diteliti teh coba sakali-kali teh kotok bawa ke laboratorium. Teliti dirinya, oh ternyata di dalam teh kotok mengandung virus anu. Tapi kanyataana santri aman bae dulu. Dahar baborongan sanampan leungeun nu kumaha bae aya. Nu karak mararuntus bareureum aya. Nu geus nyenang teh beretus aya. Kurang uyah mah eta ge cukup. Laju aya nu dahar suganta goreng bawang goreng upil kadinya ragag. Aman. Cai atah aman, cai di sumur aman, cai keur peuting aman, cai setengah matang aman, cai di luhur intip liwat aman. Kenapa aman? Sabab boga keyakinan ka Gusti. Mantap. Watu. Mana eta jelema teh budak? Eta biasana lamun teriak-teriak itu ditolak cinta eta nu ka situ. Yakin. Sebab aya nu tentrem mah hatena jelema nu bahagia gitu. Eta kurang bahagia rupana eta. Kuota beak, dikiriman gambar video muter bae teu dek kabuka. Eta jelemana teh. Ya. Maka bapak-bapak kuatkan keyakinan, teguhkan keimanan. Dia fitnah akhir zaman. Allah nguji dengan berbagai ujian. Ya virus lah, ya pembunuhan lah, penganiayaan ulama lah, ujian ulah sieun. Dak aing moal berjamaah ke masjid, kamari ge di TV channel berjamaah ditikam. Ai dia emang ngosok, emang tilok tadi nage. Jadi santri ulah sieun ulah khawatir akhir zaman cendak bisi teu dahar. Oh tiba heula ge eueuh pabrik, eueuh kuliahan jelema dalalahar. Jadi santri ulah sieun kudu yakin. Bapak-bapak ibu-ibu jangan punya obsesi anak sebatas punya intelektual. Kamari katempo nu maehan indungna, ditusuk beungeutna, ditusuk beheungna, ditusuk awakna, beak ku anak. Yang mestinya orang tua dimuliakan yang melahirkannya, yang membesarkannya, tapi ditikam ku anakna. Sanggeusna ditikam masih bisa berpose senyum, anak biadab. Kenapa? Karena dia sian otakna doang, intelektual hatena, spiritualna kosong. Umum bae agama kosong, kakolot wani maehan. Batak sing hade. Kadang-kadang boga anak nu hiji SH sarjana hukum, nu hiji DSS sarjana ekonomi, nu hiji DSOS pembersih lantai. Ai kakolot teu boga adab, teu boga akhlak, cium tangan teu bisa, ngamuliakeun teu bisa, padahal palalinter naon hartina nu kos kitu. Betul betul. Matakan pasantren geun guys. Urang kabehan semangat berjuang mempertahankan agama sekemampuan kita. Peristiwa-peristiwa 1948 terulang kembali penganiayaan-penganiayaan kepada ulama. Maka dulu sampai sekarang sampai kiamat tetap di mana-mana agama ditanjurkan pasti Abu Jahal muncul dengan postur yang berbeda. Ya Allah, Syekh Ali Jabir keur ngaji keur maca Quran ditusuk. Waduh, imam masjid dibacok. Waduh, kuari urang jadi santri, imbung aing menjadi santri sieun bisa dibacok, sanu ngabacok dia. Pede abis.
ya. Ulah sia lamun cenah kudu maot keur sujud kudu maot dibaca keur salat syahid sorga jaminana amin ya rabbal. Maka alhamdulillah tiba heula aktif. Dulu ulama-ulama memiliki wadah Nahdlatul Ulama, lahir dari Nahdlatul Ulama pemuda-pemuda Ansor Banser. Tiba lagi Banser nu merengan PKI. Banser baheula merengan PKI. Ieu urang kabehan kuari ya dulur-dulur, ibu-ibu, bapak-bapak, awade tempat nu nyalametkeun anak incu keluarga kecuali pesantren. Ngandelkeun sakola saat ayeuna belajar nage ongleng. Bener tak? Geus mending ngaji eta beta wujud gidam baqamu khalafatul lil qiyamuhu wahda ilmu basar kalam aliman sami'an basiran. Eta anak kena ingetin kena asup ka jero dadakna Nek mawa ilmu naon bae nek mau pangkat naon bae geus aya etaan mah insyaallah salamat insya. Ke dibagi sifat nafsiyah, dibagi sifat salbiah, dibagi di ma'ani jeung maknawiyah. Itu yang lebih penting dari apapun disiplin ilmu. Sebelum itu masuk jangan ada yang lain terlebih dahulu. Matakan kolot urang bahulanya ngaji wujud gidam bako nuk maghrib sampai kersa salawatan wujud gidam bako budak wari HP betul selfie eta lamun ge selfie sok kieu teh ya naon ieu hartina heut laju anu kieu teh laju beungna dengdek teh kitu tah. Naon eta nya? Laju anu kieu ye letah na ngelel. Eta lain geulis juang nu setruk jan diurut eta nu kitu. Iku ari. Sarua di mana-mana, akur di mana-mana. Ngomongna cenah pesantren teu kabiayaan, aya teh anakna nyekel Android 3 jutaan. Lamun pulsa bea, paket bea, kuota bea galau. Gerang geusi paling murah 7.000, 20.000 aya, 50.000 aya. Ai kunaon geus sian HP mah 7.000 urang wani, geus sian kotak masjid jeung musholah mah paling ge 2.000. Bener tah? Lamun aya duit di kantong urang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 nu kaluar sabaraha? Pantesan masjid angel kaanggeus, musholah angel kaanggeus, wajar bae urang nage umat Islamna paling ge jariahna doa. Ngomongna cenah 2.000 ge asal ikhlas. Ikhlas mah cenah ka sorga. Duh, nelepon ge lamun pulsana 2.000 deui ngadon dicarekan ku operator. Ngomong cenah 2.000 padahal duit aya di kantong ratusan ribu. Ngomongna 2.000 cenah hayang ka sorga lewat mana? 2.000 mah ka sorga we sinyal. Jabeungar pan aya di kantong, aya di rompok, aya di leungeun emas, aya di rompok duit, tapi du dikalarkeun 2.000. Ngomongna cenah hayang ka sorga, nu penting ikhlas bae jadi ganjelan. Nyeun masjid angel, nu penting cenah ikhlas. Kajeun sedekah mah saeutik ge dingaranan Masjid Al Ikhlas. Ini adalah sebuah paradigma pemahaman anu kurang kudu dibangun. Ternyata urang loba hura-hura jeung perkara nu teu penting, urang pohok kana perkara nu leuwih penting. HP jutaan di kuburan dulungan teu moal. HP jutaan di kuburan dulungan teu moal. Ngesi kuota 50.000, 100.000 ka kuburan datang teu moal. Kunaon nu moal nulungan dibelaan mang juta-juta, jariah ka masjid nu bakal nulungan kurang teu wani urang jariah 1 juta, teu wani jariah 2 juta, teu wani jariah 3 juta. Berarti menandakan mata hate urang buta.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Ya, dengein ya. Iya, lamun mata hate buta leuwih bahaya daripada mata ieu nu buta. Kula teu bosen-bosen ya. Kula geus izin karerencangan Kiai Haji Maman Abdurrahman urang Parakan Beusi. Punten anjeunna teu ningali. Tapi mata hatena beunta, buta matana mata hatena beunta, hafal 30 juz. Heh, kunaon dia? Kaget meureun nya. Aing nu malotot ikro teu tamat-tamat cenah. Kageteun budak eta. Eta Ki Maman Abdurrahman eta buta, matana buta, tapi hafal 30 juz. Bahkan hadirin rahimakumullah, suarana merdu sok kaundang ka muludan ka rajaban. Bahkan aya nu leuwih hebat, bejakeun taulah. Bejakeun taulah. Sanajan buta pamajikanna 2. Eta hebata. Masya Allah, buta pamajikan 2. Malah lamun keur sosonoan jeung pamajikanna kuat 2 jam. Ya Allah, kuat 2 jam gitu kumaha eta? Atuh aing 1 jam setengah nyiaran heula cenah kitu. Ai munasabah kitu mah nya. Nyiaran heula ieu gitu. Atau aing manggeus masang cenah pamajikan ka Indomaret heuh ai kitu mah 2 jam ge. Tuh, mata hati yang buta itu lebih bahaya daripada mata daging nu buta. Sehingga akhirat mah poho, horeng aya akhirat. Urang bakal dikubur, di kuburan aya malaikat duaan nang marentah Allah, Munkar Nakir nu bakal nanya ka urang kabeh. Saha bae nu maut, walaupun mautna hadirin rahimakumullah kabulum, awakna ajur, inting-intingan, daging acak-acakan, tetep bae aya kuburanana, artina malaikat Munkar jeung Nakir pasti bakal nanya. Oh mari Lion Air, pesawat F-16 naon tah Lion Air be pokona jatuh di Kerawang pantai Pakis. Ajur, pramugari ajur, susuna ngambang. Cak urang ditu eta di laut embul begitu ta. Bagus meureunnya. Nu di imah mangkeus kempesnya. Eta embul-embulan pajar ubur-ubur. Dikitu-kitu ku budak tadi. Aya pentilan cenah ieu. Orang pramugari eta. Lin bohong ieu asli ieu. Eta kan awakna ajur tah. Duh, kabeh ajur. Suku, patna potong, leungeun potong, kabeh inting-intingan. Ditanya tamu ku malaikat. Ditanya bae jarohmat teu ajur ieu. Ditanya. Pertanyaanna sarua. Neuk rakyat, neuk pejabat, neuk kiai, neuk konglomerat. Pertanyaanna man rabbuka? Waduh. Saha pangeran anjeun? Eta nu ditanya. Saha nabi anjeun? Naon kitab anjeun? Mana kiblat anjeun? Saha dulur-dulur anjeun? Eta kabeh ditanya. Yo nu buta mata hate mah poho ka pertanyaan eta, poho kana kubur, poho kana nikmat kubur, poho kana siksa kubur. Dudunya bae. Poho ka akhirat. Nandakeun buta mata hate leuwih bahaya daripada buta mata daging. Guys, masantren gua insyaallah aman, amin, amin. Ya Rabbal. Pokona mah bapak-bapak boga anak masantren, saperak 2 perak dikirimkeun ka kobong, eta keringet anu kaluar, waduh kiparat dosa. Lamun maot keur ngamodalan anak masantren, sarua maot keur jihad di jalan Allah, amin. Ya Rabbal. Iyalah ka bapak-bapak anak ulah sampai polostrong teu nyaho kana Al-Qur'an, teu nyaho kana akidah, teu nyaho kana aqaid. Ka pamuda singgah hade ulah termakan oleh zaman. Santri akan eksis sepanjang zaman, tidak pernah terkalahkan oleh zaman, karena ndek zaman berubah kumaha ge pangeran mah tetep Allah. Sawah jadi gedung, sawah jadi kota,
sawah jadi perum, tetap pangeran ma Allah, nyembah ke Allah dengan tata cara nu diatur ku syariat, diatur ku agama. Kita punya Al-Qur'an, di dalamnya ada ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Ironis sekali ngaku Islam tapi teu bisa maca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo ulah sampai orang jadi pemuda Islam tapi pemuda anu teu berperan jeung eueuh peran di tengah masyarakat. Lamun orang jadi pemuda Islam tapi boga semangat jihad jeung agama, kemudian orang berangkat ke pesantren, malaikat ngiring, doa ti masyarakat tumplak, guru geus karuhan kolot kitu keneh. Hei pemuda, yakin bahwa mau ilmu ka mana bae bakal cahayaan. Amin. Ka bapak-bapak, warisan yang terbaik lain sawah, lain tanah, lain duit, tapi ilmu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya, bagusan mana ilmu jeung harta? Bagusan ilmu. Kenapa? Al ilmu yahruthuka wa anta tahruthul mal. Ilmu bakal ngajaga ka anjeun, tapi harta mah kudu dijaga ku anjeun. Jelema neuk mabok haram. Jelema neuk zina haram. Jelema neuk maling haram. Kajaga ku ilmuna. Tapi eta harta motor kudu dijaga ku urang. Kudu diservis, ganti oli, perpanjang, balik nama. Urang mah kabeh yakin pertanyaan kubur aya, nikmat kubur aya, siksa kubur aya, bakal hudang di kubur, bakal digiring ka mahsyar, bakal nangtung sanang-nang di maukib memeh ka mahsyar. Terus urang bakal kapanggih ke jeung hisab, urang bakal kapanggih jeung mizan, urang bakal kapanggih jeung sirat, urang bakal nempo dua tempat dan bakal ditinggalkan di satu tempat, sorga atau neraka. Karena di akhirat hanya ada dua, sorga atau neraka. Santri berpikir badannya masih di dunia tapi pikirannya sudah dibawa menerawang ke alam akhirat, berarti mata hati bentak. Dikobong ngaji rurukunan jeung akhirat, berarti taku ngaji rurukunan mata hati orang dibuka. Ekonomi, politik, budaya, silahkan orang-orang yang mempelajari itu, tapi orang yang beriman jangan sekedar sampai di situ. Akhirat, tempo akhirat. Ahli politik maka mana baiknya kabeh bakal paeh. Betul. Presiden paeh tamal. Paeh, Pak Harto 32 tahun berkuasa, Pak Harto paeh, presiden dia paeh, komo RT. RT paeh semua. RW Jaro kabeh paeh, komo urang nulain RT acan. Selesai kabeh. Matakan lamun cenah ngomong-ngomong akhirat, bagi jelema nu boga iman pasti tambah-tambah keyakinan akan adanya akhirat. Tapi jelema munafik, jelema kafir, ketika diceritakan tentang siksa neraka ngomong lagi, kos nu geus bae ka neraka kiai. Kos nu geus bae cenah ka kuburan kiai. Sanajan encan, tapi lantaran dina Quran dibejakan bagaimana nikmat kubur, bagaimana siksa kubur, bagaimana nikmat surga, bagaimana siksa di dalam neraka. Orang yang beriman badannya masih di dunia tapi pemikiran sudah menerawang ke alam sana, menandakan mata hatena bentah. Mun urang hayang bentah mata hate, ulah jauh ti jelema anu saroleh, deketan jelema ahli ibadah, campurlah jeung orang-orang anu deket ke Allah subhanahu. Waktu ayeuna orang ngariung ieu hasil peranan orang-orang yang soleh, para aulia. Matakan di Banten mah di urang Pak, sanajan jawara tetep bae deuk hajatan ngariung bae. Beda jeung di wilayah sejen. Sim kuring osok ka dieu ka ditu nya, tapi ningali di urang mah kieu waduh luar biasa. Iya hebat ya, warisan leluhur urang, para ulama, para kiai, para saleh. Diajak urang ke Allah, tawasul lewat Kangjeng Rasul. Di mana bae deuk nikahkeun, deuk nyundatan sanajan jawara ka kiai ngamusuhan, tetap deuk nikahkeun anak mah datang ka kiai. Make kopea manehna.
ai sirahna nomor genep, ai kopiah nomor 9. Halis eueuh halis. Buat tuh cincin segede-gede endok kotok. Datang ka nu kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai ge kaget, jaya kakak ya, mohon. Du biasa nama beringas, leles jarepan kiai. Lain tumben aya naon ieu? Silaturahmi kiai. Cak kiai ayo kiai kebenaran nek dahar, dar diajak dahar ku kiai. Tungkul be izin darepan kiai kieu. Kopiah gede pan ragag ka sayur kopiahna. Cak kiai ini, kopiahnya dicanak kopiah langsung dipakai. Bro, atuh bihun soun ngaracak ke dina. Bari diuk kieu bae letahna ngenyotan soun. Cak kiai teh aya naon? Ieu cenah rek nikahkeun anak. Oh, iraha isuk peuting ngariung wayahna hayang dihadirankeun. Wih, ka kiai teu auh ka majelisna henteu, kadang-kadang sok ngomongkeun, kadang-kadang ngahewaan. Tetep bae ajaran para ulama itu menetes ke darah daging mereka. Tetep bae nikahkeun anak ngariung bae. Baca hadarat ila hadaratin nabiyil mustafa tawasul ka Kangjeng Rasul beres tumail jami ashabi Rasulillah Abu Bakar Umar Utsman Ali tawasul make ngaran sahabat, kemudian ka Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani, kemudian disebut ngaran ahli-ahli kuburna nu tos maraot, disebut ngaran sepuh kiai dinya tos maraot. Al-Fatihah. Kumpul malaikat rahmat di imah jawara sabab doa kiai. Isuk peuting aya dangdut lumpat deui malaikat hadirin. Hebat para ulama mengajarkan kepada kita selalu menggantungkan segalanya kepada Allah. Tapi orang tersadar. Itu ajaran ulama. Maka lamun jelema ngewa ka ulama, ngamusuhan ulama, komo sampai menikam ulama, mual menang cahaya Rasul, mual menang syafaat Rasul, ngamusuhan ulama, sarua jeung ngamusuhan Rasul, ngamusuhan Rasul, ngamusuhan Quran, ngamusuhan Quran, si Quran tenang ti Gusti Allah, sarua jeung ngamusuhan Allah, nu ngamusuhan Allah atuh deuk menang rahmat Allah ti mana jak Allah ngamusuhan. Ka santri nyebutna, udah daek jadi santri diak laleur hejo. Pan santri laleur hejo asal anu paeh ngarumung. Aya ge nu ngumpul di nu paeh mah bangke mah laleur hejo. Eta si eta lamun ka santri nyebut laleur hejo, manehna mun paeh ulah dirumung ku laleur hejo, rumung ku tawon. Satawon bangsana di Jawara. Kena ngurusan mayit manehna. Atuh mayit diurusan ku Jawara, dibungkus make jaket Yamaha Pak. Cak baturna helman bae sakalian cenah. Laju nu hiji ngomong maskeran cenah kitu lin. Laju nyolateun mayit doa katilu lain Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu manana Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Cak batur, "Heh, kakak mapan maca doa eta?" Dia teu nyaon. Ieu mayit paehna gering ngising bae dia mah cenah. Moal endah lain ku santri mah moal. Maka aya santri nuhun alhamdulillah. Pejuang-pejuang bangsa dikala kewalahan melawan penjajah, santri tampil. Orang ge suatu saat negara kredit, musuh-musuh bangsa datang, siap tampil santri mah. Sebab bukan keyakinan ngalawan kafir yang merusak kedaulatan bangsa, yang merusak agama, jihad. Maka ketika kita mati di medan laga, syahid. Ketika syahid, syuhadaul mu'arraqah, jalan menemut syahid ngelawan kafir, mempertahankan negara, itu di alam kubur tidak ditanya oleh malaikat, langsung diberi rahmat, didituna ke surga. Amin ya rabbal. Orang kudu yakin tadi teh. Kadang-kadang mapan keyakinan orang mah lemah, geus bismillah gitu manjur. Coba itu 19 huruf na lamun orang yakin, bau. Zaman pejuang-pejuang dulu, aya pejuang nu bisa hibran di luhur sungsunan imah, pas ditanya wiridana naon, bismillahirrahmanirrahim. Teu pasehat-pasehat acan babacaana, tapi boga keyakinan nu kuat, manjur teh bismillah. Ayo urang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ngawirid 765. Ngawirid bismillah 6.000, ngawirid bismillah 3.000, tapi keyakinan kosong. Bukan bismillah yang tidak mustajab,
lain bismillah nu teu boga mukjizat anu hebat, kayakinan urang anu lemah anu nyababkeun eta bismillah nu hebat teu aya asar ka urang lantaran urang teu boga kayakinan nu kuat ka Gusti. Boga anak 10 yakin diri kian ulah sieun. Anu teu boga keyakinan mah oh cukup 2 aja. Nanti makannya gimana? Kotok anu teu boga polo nyongcong. Bener tak? Bener tak? Atuh sampai sibuk mikiran takut hamil lagi. Atuh kunaon takut hamil? Ai dikeureuy unggal peuting ai hamil embung. Atuh kudu narima kana pamere ti Gusti Allah. Anak mah ku Allah dibere sanajan saperibasa jelema embung-embung ge boga anak, minum obat ieu suntik ieu, ai cak Allah kudu reuneuh mah reuneuh bae. Aya jelema datang ka dokter, waduh burayotan di motor. Anakna di ais 2, di tonggong 2, di sepion tinggal rayat kiri kanan 2. Waduh, datang ke dokter teh cak dokter, bu ini mau berobat apa mau ngabesan? Saya mau berobat dok. Berobat apa lagi bu? Ini saya mau ini lagi nih, minum PLKB lagi. Emang ibu bulan kemarin? Iya bulan kemarin. Terus sekarang? Ini sekarang juga ngandeg lagi saya. Emang gak diminum obatnya? Diminum pak. Terus kenapa ini hamil lagi? Gimana gak hamil lagi? Pel makarak datang ke tikoro, calana gak datang ke tuur. Oh dibere di PLKB. Aijak Allah kudu reuneuh masanajan nginum PLKB geh reuneuh bae. Heuy sanajan nginum PLKB jak Allah kudu reuneuh mah reuneuh. Diinum PLKB reuneuh deui, diinum PLKB reuneuh deui, akhirna manehna jengkel dipijeun PLKB, dicongcong ku kotokna. Atuh kotokna endogna 2 bae. Atuh kumaha Allah bae. Dibere anak loba alhamdulillah. Dari bere anak atulah sedih loba laluasa jeung ibadah. Kitu jelema nu iman mah. Neuk loba neuk saeutik nikmat ti Allah, nu penting pada iman ka Gusti. Dibere ku anak awewe alhamdulillah. Ku Gusti Allah dibere anak awewe alhamdulillah. Ulah kos zaman jahiliyah bunuh. Dibere anak lalaki alhamdulillah. Dibere anak awewe tarima. Jangan sampai kita mungkir terhadap pemberian Allah. Jadi laki-laki syukuri, jadi perempuan syukuri, dan bergayalah sebagaimana mestinya. Tapi kuari di negara orang hadirin ada sekelompok manusia dalam komunitas LGBT jelas-jelas ngalawan ka Gusti Allah. Mungkin ia penyebab virus, mungkin ia penyebab bencana, mungkin ia penyebab wabah, mungkin ia penyebab bencana jeung malapetaka nu terjadi di negara tercinta Republik Indonesia. LGBT elna lesbian, awewe bogoh ka awewe, awewe hayang kawin jeung awewe, heuy neuk ngadu dompet. Aya di gay eta lalaki bogoh ka lalaki, lalaki hayang kawin jeung lalaki, lalaki bogoh ka lalaki hayang kawin jeung lalaki, heuy neuk ngadu gantar. Aya de bisek, manusia tidak puas menyalurkan nafsu seksnya kepada manusia, akhirnya binatang jadi sasaran. Kebo diperkosa, embe di mesmeo. Aya nu kitu kuari. Aya de transgender eta awewe hayang jadi lalaki, lalaki hayang jadi. Aya lalaki nu hayang jadi awewe, aya. Saha Lucinta Luna. Eta artis Lucinta Luna, bajuna baju awe, gayana gawe awe, eta lalaki. Dan narima ku Gusti Allah dijadikan lalaki, berangkat manehna ka Thailand, operasi kelamin, manukna diponcit. Nya ondogna saha nu ngasakeun buata. Kuari gayana gaya awewe, lalaki padahal. Aya Dena Rahman, lalaki gaya awewe. Itu pembangkang kamari pesta seks gay. Lalaki jeung lalaki pesta seks di hotel ditangkap ku aparat, ieu nu nyebabkeun musibah. Aya di awe pesta seks lesbian, ieu nu nyebabkeun musibah. Andaikan eueuh doa para ulama, doa jalma anu saroleh, doa jalma anu ikhlas anu didenge ku Allah, Indonesia geus hancur
untung masih ada para habaib, masih ada para ulama, masih ada orang yang ikhlas, orang yang sujud dikala orang terlelap tidur, orang yang zikir ingat kepada Allah dikala orang lupa kepada Allah. Maka orang-orang inilah yang harus kita cari, kita dekati supaya orang katepaan menang sinar, menang paed tina ibadahna, tina zikirna, sehingga orang katarik bisa daek yang semangat ibadah ke Allah subhanahu. Jangan salah bergaul. Neng di Facebook pertemanan, lalaki geus karuhan, pertemanan di siaran tiap poe pertemanan, nu geulis konfir, nu jore minggir, orang banget editan, apa naik kamera jahat gua rima, nu dekok jadi licin sih, nini jing bisa dingorakeun, barang kapanggih teh kopi darat aslina, di fotona masa kini, aslina masa gitu, katipu. Ieu budak di lembur di kota kore akur bae pagaulna. Sapoe-sapoe kieu bae. Aya suganta ka ditu mah ka Citorek ka gunung henteu kieu bae sarua. Hehehe. Ya, ya. Kieu bedong edan seuri sorangan. Laju ngirim pan di grup WA tanya. Aya tulisanna mah lanjut, aya kunaon gambar ngagayot dua sial jas apa neta. Pan urang kasinggung eta kitu-kitu. Para rugu segala nini pakai kacamata sip cenah kieu teh leungeun aya geus teu bareres diajak maca Quran mah mata laju tunduh bae tapi nempo WA 2,5 jam nini boga grupna Roni rombongan nini urang poho ku hari bener teh aya urang lembur boga batur di Facebook. Baturna orang Inggris lantaran bisa bahasa Inggris komunikasi sabulan 2 bulan 3 bulan manehna gayana robah jadi kos orang Inggris eta orang lembur Inggrisan Inggris boga batur di Facebook orang Amerika Amerika boga batur di Facebook orang Meksiko manehna aku tak sanggup untuk mengatakannya. Kenapa tidak membuka bagaimana sejarah Siti Aisyah, bagaimana perjuangan Siti Khadijah, bagaimana hebatnya Rabi'ah Al-Adawiyah, pohota pemain-pemain yang dekat dengan Allah, permainan cantik dikala digocek ku dunia manehna bisa mengelid, bisa mengelah, bisa selamat tina godaan dunia. Kenapa kita tidak belajar dari itu, tidak dipelajari mereka itu sehingga timbul idola? Nonton bae heula ka ahli-ahli Allah supaya timbul idola. Siapa pemain yang kita idolakan? Apakah kita mengidolakan kalau perempuan Siti Khadijah? Apa saja amalannya? Apakah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah? Naon bae zikirna. Apakah Siti Syaibah Al-Islamiyah? Apa saja amaliyahnya? Apakah Sayyidah Nafisah? Apa yang dibacanya? Seperti itulah semestinya orang beriman. Pertama orang nempokon sepak terjang kahirupanana dina ibadah engke timbul di hate ta'ajub kadituna mengidolakan kadituna orang balaga kos manehna heula supaya timbul dalam diri kita ingin seperti orang-orang itu dan kita berusaha dan terpacu ingin melakukan amalan-amalan mereka sehingga pada gilirannya kita pun akan menjadi orang-orang yang mengikuti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Kan nu ditempotnya artis sinetron Korea dunia terbalik sapoe-sapoe eta be nu ditempo sinetron teu boga idola ahli Allah di hate geus ka pasarna ge pasar sore meuli gambar poster artis ditendon di kamar da kaes kieu be di kamar laju manehna kieu pan beungeut aing mah jore itu mah geulisnya ngaca di manehna lah teh jore-jore amat sakieu mangan irung doang kutil nu aing ya kieu itu memancung irungna pan aing mah pehek teu syukur ka Allah lantaran nu diidolakeunna jelema-jelema anu hanya punya kepentingan dunia saja. Laju urang kolotna bapak-bapak tempokeun anak jeung saha gaulna sok ngaji cenah di mana ngajina
Lamun ngaji na jelas, di kiai nu jelas, kitabna jelas, yo dukung. Tapi lamun ngaji nu teu jelas, aya pengajian anu, naon kitabna? Teu make kitab cenah. Laju naon nu dibacana? Pokona mau nu dibaca. Laju naon atuh nu kudu didengekeun? Ngadengekeun manehna bae ngomong. Laju naon ieu tulunanna silsilah keguruanan silsilah kitabna? Teu jelas. Hap dia kere. Geus ulah ngaji kadu jauh tah nu deukeut aya kiai dok dia ngaji dinya sok dia ngaji maju anu sok dia ngaji di kiai anu ulah nyiaran pengajian anu teu jelas tungtungna bisi jadi Syiah bisi jadi Wahabi sebab kuari Syiah di negara urang keur dimumule ku pemerintah ulama-ulama salaf kenapa dicurigai sementara Syiah anu jelas-jelas eta teh membantai ulama tiba heula kenapa diingu ieu pertanyaan anu kudu dipertanyakeun di hati urang rakyat Indonesia nyaho ka Syiah Syiah mah nya nama anti sahabat Abu Bakar Umar Utsman tak kumanehna diantikeun bahkan disebut lagi ahli neraka teu make sahabat manehna anti ka sahabat kecuali Sayyidina Ali eta Syiah tah ayeuna Wahabi tahlil ulah muludan ulah jarak kubur ulah ngariung ulah laju naon atuh dia hirup ai tahlil ulah muludan ulah kabeh bid'ah ieu bid'ah itu bid'ah eta ge ulah di urang mangariung we kos urang kieu ngajina sapina laju tauhidna tijan eta pengajian betul oh ceng pemuda oh ulah ganti-ganti HP bae boga pulsa nang nyolateun wae anu telepon sasadana ya bari kan gitu tah patah lamun urang teu waspada anak teh di imah tapi rohna mah di Amerika lewat Facebook anak teh di kamar tapi rohna mah di Inggris lewat Facebook aika Quran mah poho sehingga orang lembur ge kuari mah loba nu teu bisa maca Quran. Betul? Gaya-gaya be ngoyos teu daek ieu parawan-parawan aya neng daek ngoyos neng. Hi cenah kaji ngoyos mah tara dioyos mah pernah cenah. Eta budak kuari mana nu daek mantuan kolot ngeprik ngagebot ngarit. Bener tah? Maka kolot bala make neng lamun dek nikah cenah dia siaran parawan anu jebrag sukuna kunaon kitu ngoyosna tere hanggeus parawan kuari mana anu daek ngoyos ngagaya we ngagaya motor be kenceng-kenceng awe kuari naik motor kenceng geudeung ning ngarojek disampai mana tuh ieu kuari gaya teh gaya geus kos kitu lain di kota mah di urang di lembur mau gitar gigir masjid gonjreng aku di sini eta dia di dinya di mana gitu geus teh isin mata krisis moral ini sudah mewabah merambah ka lembur-lembur lamun urang teu bisa ngabeneran ajak anak ka ustad ka kiai keuna bisa beradab keuna boga akhlak kuari teh boro-boro nanaon cium tangan ge salah cium tangan mah atuh ka irung kunaon kuari ka pipi Assalamualaikum aya nu katarang Assalamualaikum kedeung mah kabool eta cium tangan padahal itu ajaran Rasul bagaimana beradab bagaimana cium tangan bagaimana berjabatan tangan tapi ajaran itu terkikis habis apalagi perempuan-perempuan dengan dalih emansipasi ingin sederajat dengan laki-laki neng nyadar neng awewe mah diciptakan ke Allah beda jeung lalaki kemampuan agak diciptakan ke Allah beda jeung lalaki kemudian batasan-batasan agak ku Allah dibedakan jeung lalaki komo nunggus boga salaki cicing di imah gede letik hasil salaki nu penting halal tarima ulah loba nuntut ga salaki nu penting salaki usaha tina jalan anu halal awewena di imah ngajaga diri ngajaga harta ngajaga kehormatan ngajaga harta salaki teu kudu ngawirid nanaon salat dilakonan Ramadan dilakonan salaki ditaatan pintu sorga akan dibuka untuk para wanita-wanita seperti itu amin ya lamun ditempo di dieu nu hadir ya insyaallah ya nu hadir kabeh awewe solehah amin nama doang nu heueuh we nya tapi piraku teh solehah jatiung lagi dipake alhamdulillahnya
Di Tangerang mah, di Tangerang make jilbab rapih gitu paling ngahadiran ceramah hungkul di Tangerang mah. Di Tangerang eta di Tangerang atuh. Di Tangerang tah mah di Tangerang. Atuh di dieu atuh komo. Pokona mah awewe mah geus di imah. Kuari di Tangerang kan pabrik malulu tah. Awewe tergiur hayang boga duit meureunnya. Padahal loba salakin ngomong, "Neng, geus teu kudu gawe jak kakak gawe." Itu teu ngadenge. Gawe bae. Laju pan akhirna kolot jadi korban. Salakina gawe, pamajikana gawe, anakna diasuh ku saha? Ku kolot. Aya nu kitu di dieu. Sugan teu eueuh. Horeng aya nya. Aya. Nih geus kolot. Ceulina kurang denge. Laju ngasuh incu, incuna pelo ngomongna. Kan mantep tah. Keur di ais hayang turun kumaha ngomongna? Mayat culun. Abo eta incu nyulun-nyulun makolot geus turun teh dihandap aya tukang buah dingin beureun aya tukang melon tah manehna yang melon moyot menyon laju ceurik nempo babaturanna meureun ngadahar korma aya nu pulang ti Mekah laju manehna ceurik ma kunaon dia ceurik hayang itu naon itu kos itu hideung korma, nu gitu, ka warung mah kolotna, ka tukang sayuran. Coba eta minta korma 2 bungkus. Naon wa, ieu mah hasem, dihaneuteun ku aing nya kitu. Jak tukang warung geus bere bae geus kolot pikun meureun. Puguh hasem deuk dihaneuteun cenah. Bere bikeun ka injuna tah, korma atuh injuna peureumbeun teh cai mataan teh. Cak makolotna nyaom bae dia kan ngeunah mah peureumbeun tah aja. Ieu kuari tah kuari kitu tah. Emansipasi kebablasan. Waduh, ini jadi tersiksa. Aturan tentrem ibadah kuari di Bang Baluhan oncu. Bener tah? Ini oncuna ceurik. Cak Tangerang teh injuna ceurik ngajengek-jengek. Halo. Hayang bitit totol kana tai. Hayang bitit totol kana tai. Cak makolotna nu bener dia boga kahayang. Ya permen bung lemen. Hayang bitit totol kana tai. Horeng mah hayang biskuit cocol kana cai. Teu pelo ieu. Makolotna torek maneh kurang denge. Injuna ceurik deui, kunaon teh ceurik? Hayang energen, baturan minum energen. Makolotna ka warung meuli detergen. Diseduh detergen. Inomkeun ka injuna, yang ngabusa incu. Cak tatangga teh, wah incu ka mah tibra hees deuleuh cenah. Sampai ngabusa. Geus macem-macem kuari. Bu, kolot mah kudu dimulai dimuliakeun, jarahan kuburanana. Nu aya muliakeun nu geus maot jarahan. Jarah teh ulah lebaran bae. Ulah mah jarah lebaran paling. Jarahna ge teu husu, ja baju hook bisi kotor. Bahkan aya nu jarah ka kuburan kolot teu pendak kuburan. Kak, di mana kuburan emak? Harita mah di dieu. Pindah tuh beja-beja ieu mah cenah. Nu bener kak, atuh bener. Harita ge nyaksian kuburanna di dieu. Di dieu kuburanna ka mana ieu mah ieu? Bari kita, "Mak, belah mana, Mak?" cenah. Geus ieu meureun ieu, eta naon kak? Tunggul Ki Arang. Geus di dieu bae cenah. Tunggul Ki Arang di jarahan kumaha Pak? Kutilok zarah ka kolot. Jumat zarah. Kuburan kolot jarahan. Dek iraha deui ngabakti ka kolot bisa orang yang tidak soleh atau anak yang banyak dosa kepada orang tua menjadi anak yang soleh bisa diampuni oleh Allah. Orang tuanya pun mengampuni walaupun sudah dalam barzah dengan cara kesolehan anak ditunjukkan. Ibadah
daek laju jarah ka kuburan kolot cenah di imah ge datang ieu meureun Fatihah atuh ulah-ulah di dieu kadinya ulah-ulah di lembur urang kene urang di dieu ngirim Fatihah ka moana bae ge tungtung dunia datang tapi ai datang ka kuburan mah urang nunjukkeun pengabdian urang ka kolot geura zarah anak bisi ilu aliran-aliran nu anti zarah bisi ilu aliran nu anti mulud maka ngajina tadi ge cak sim kuring perhatikeun naon nu diajikna bisi ilu ngaji di TV Roja radio Roja radio Wahabi ulah wih harebat cenah hafal Quran teu hebat teu naon nu baheula ngabunuh Sayyidina Ali nu hafal Quran jeung naon sebatas hafal Quran doang anu akhirna naarudan ka para ulama salafun saleh Imam Asy'ari Imam Abu Mansur Al-Maturidi dianggap biang kesyirikan karena akidahna ahli sunnah wal jamaah manehna Wahabi ulah dituturkeun nu kitu mah urang menuturkeun ulama bae ngajina sapina heto cak bapak-bapak J lain teu hayang ya bapak ngaos terus eta lamun gek bae di majlis sok datang panyakit mata rapet sungut ngagedean oh eta mah geus biasa di mana ge kieu menurut penelitian dokter hewan satu-satunya hewan yang bisa tidur sambil duduk adalah monyet. Oh berarti kakak monyet lain. Iya mah ya ngaji ka majlis cenah sok tunduh laju kasarean diganjar kak. Munang ganjaran atuh munang. Ngan ganjarana ulah hayang akur jeung nu beuntak. Gitu atuh lauk emas paeh jeung lauk emas sirup beda hargana atuh eta nu hees mah di majlis kos lauk emas paeh pan aya nu beunta mah lauk emas sirup mah 30.000 sakilo lauk emas paeh mah 10.000 geus kulaleur teh ya ganjaran memenangan mal akur tapi lamun urang kieu bae lah aing moal ngaji jatuh bae atuh irah bener da aing mah cenah moal ngaji jah hees bae kajen gas ka majlis bae nyiaran cacaang ulah dinu poek sabab lamun urang henteu daek lempang tinu poek menuju ka nu caang salilana dinu poek moal nyaho kana bener urusan mandi junub bae hadirin rahimakumullah aya nunggus anakan 7 mandi junub niatna teu nyaho lain beja lain hoak lain buatan asli aya jelema ngomong kula macan pernah niat mandi junub hah anak sabaraha 7 incu 15 eta jima mun dihitung geus jutaan innalillahi wa inna ilaihi ai nanya ka pamajikan neng neng mandi junub sok niat atuh osok neng mah niat kumaha niat neng nawaitu sumagodin ai kakak atuh kakak ge osok kumaha niatna kak nawaitu an taqifa leuwih angot ieu mah ieu niat iktikaf pake niat mandi junub ih salah kak neng ge salah urang nanya yuk ai nanya lain ka kiai ka jawara atuh jawara mah moal ngaku teu bisa ieu jawara mah moal ngomong teu bisa we ngomong datang kalinya teh Assalamualaikum salam naon dari dia iya cenah nanya niat mandi junub tak akur kieu ai dia abi naon itu sumagodin salah dia mah ai dia abi naon itu anak taqifah atuh salah nu bener mana nu bener mah Allahumma barik lana mau nanyakan nu salah hasilna bakal salah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun nanya teh kudu masing-masing ahli nu kurang ditanya lamun lain ahlina diteun dan di hiji tempat eta bakal acak-acakan menteri agama teh kudu nu ngarti agama ieu mah teu ngarti agama jadi menteri agama atuh kacau betul jenderal jadi wakil presiden pas kiai jadi menteri agama pas ieu mah tibalik tapi alhamdulillah cenah haji berkah ya jadi alhamdulillah orang Banten nih berkah orang berkah wakil presiden kiai aya Jumat libur sagalanya aja budak dia malalagaan sok rosa teuing
Atuh cenah Islam radikal, good looking, asal aya kiai penampilanna keren, ganteng, gagah, ngomongna hebat, baca Qur'anna bagus, itu adalah radikal. Pan berarti ngarti agama atau menteri agama. Benar tak? Kunaon kiai bae, kunaon Islam bae, tidak pernah ada pendeta radikal, tidak pernah disebut Kristen radikal. Islam bae. Kenapa hanya Islam? Padahal Islam inilah yang memperjuangkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun ada orang-orang luar Islam, itu hanya sedikit sekali. Islam dengan teriakan takbir mampu membuat Belanda kocar kacir. Tapi setelah merdeka, apalagi saat ini, kenapa Islam yang selalu disorot? Hetik-hetik radikal, hetik-hetik radikal, hetik-hetik teroris. Kenapa? Harus dipertanyakan. Tinggal orang kabehan menyaksikan. Tapi sebagai orang yang beriman, orang memasrahkan segala-galana ka Gusti Allah, ngaberesan negara malenta naga orang mengaberesan awak bae keuna rapih ibadah ka Gusti. Kajen mana nama di akhirat aya tanggung jawabna ieu. Betul. Hayu urang hayang tenang kitu rakyat ulah disingsieunan. Sanajan nya misal aya corona, misal aya atuh tenangkeun bisi rakyat. Jumlah nu cager jeung jumlah nu maot loba anu cager. Kunaon sih teu ditenangkeun? Tenangkeun umat kena tentrem ibadah, kena tumanina ibadah. Ulah sampai di masjid para sea. Nu hiji yang Jumat, kamari teh Ramadan, nu hiji ulah Jumat. Nu hiji tetep Jumat bae cenah. Duk naon urang kudu sieun ka corona. Nu hiji ngomong, tetep kudu waspada. Jumat ge cenah teu wajib. Jaeuna mah cenah aya corona. Kuari mah urang geus teu kudu di imah bae. Paseapan rakyat. Nu hiji ngomong jaga jarak, nu hiji lamun jaga jarak ieu moal mahi kaluar-luar. Paseha deui umat. Akhirnya kejadian kamari mapa di Tangerang. Meme salat diumumkan. Jadi kita harus jaga jarak, nurut. Jaga jarak keluar-luar kan salat Jumat. Begitu neuk Jumat burak hujan. Kajero deui ku abeh rapet. Cak nu rapat teh nanya kanu nita jaga jarak. Ieu kumaha ieu kuari ieu rapat kieu kumaha ieu corona ieu. Oh, geus teu naon rapat ge coronana keur hujan-hujanan di luar jan. Aduh, rame. Urang hayang ngadengekeun seeutik begitunya kata-kata penyejuk daripada wakil presiden. Oh, betul. Geus urang ngaberesan awak bae lah, ngaraji di lembur. Ngaraji jeung kiai-kiai anu lurus, ngaraji ke jeung jelema-jelema anu ngajak ka jalan Allah. Sapina rurukunan, niat mandi junub, ngaberesan rukun salat, batal salat, rukun wudu, batal wudu, aqaidul iman. Eta nu utama jeung nyalametkeun urang di akhirat supaya urang mautna mawa la ilaha illallah Muhammadur. Pamajikan tarik neng naon kak, hayang selamat teu, neng melain hayang selamat, terus hayang naon, hayang kongkorong dia mah kongkorong ku kakak dibelikeun insyaallah, anting ku kakak dibelikeun insyaallah, gelang insyaallah, cincin insyaallah, kabeh ku kakak dibelikeun. Leh di rumah tangga anak hiji datang ka ieu insyaallah bae. Ih, jak salakina pan urang mah teu bisa nentukeun. Atuh teu bisa nentukeun. Ulah ngajang-jang make insyaallah bae. Asal kakak make insyaallah neng mah di hate maca innalillah cenah. Neng, eta mah cenah perhiasan dunia. Atuh emang urang hirupna di dunia, Kak? Maneh mah. Yuk urang ngaji, kula monggal poe ge. Kakak nu tilok ngaji. Maneh mah sok laju kitu. Kakak ge sok laju kitu. Geus. Jak salakina kieu kakak janji ya nama Kak Neng dak perhatikan perhatikan ti baheula baju bolong cak pamajikan teh Neng teu bolong mah kumaha makena laju kakak mah beuki kudu unggal peuting bae cenah cak salakina geus kuari mah kakak moal ngarejengan Neng kecuali peuting-peuting atau poe-poe anu aya huruf esan Senin Salasa Sabtu janjinya janji guys lain gunanan Kak mandi deh asup angin tenang pokoknya Senin Salasa Sabtu enggak janji
ai kunaon malam Jumat teh salakina ngadeugeutan deui bae kacana moal anu eueuh poe eueuh huruf esan mah pan ieu naon ieu malam naon pan ieu malam Jumat neng jak salakina aduh mulai lalaki mah moal ajak ngaji ajak ibadah ya sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah engkau memperhatikan bekal apa yang telah kau siapkan untuk menyongsong hari esok. Hari esok itu bukan besok, bukan minggu besok, bukan tahun besok, bukan abad besok, tapi akhirat hari esok teh. Di kuburan tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat. Di dunia teboga beas bisa menta kadulur, kata tangga bisa nginjem, tapi di kuburan mun teboga amal dek menta kasaha. Nu ibadah, nu salat lamun maut kuburana bakal caang. Amin. Nu teu ibadah lamun manehna paeh kuburana bakal poek walaupun manehna pegawai PLN. Poek. Tuh. Bekal ka kuburan lain duit, lain ATM, lain emas, tapi iman jeung amal soleh. Keimanan tidak kita pertahankan dengan diam saja di rumah tanpa melakukan ibadah. Pak, iman bisa lintuh, bisa kuru, tergantung parab. Awak teh bisa sehat, bisa gering, tergantung parab. Iman ge sarua, paraban ku urang teh hadirin sholawat, eusian zikir, eusian kalimat-kalimat tasbih, subur iman urang. Kupingkeun nasihat-nasihat agama, lintuh gemuk iman urang. Tapi lamun urang teh ngaji cuek, ibadah cuek, maksiat, iman kuru, khawatir di suatu kondisi orang naudzubillah bisi pecat iman lamun tak iman ku urang teu disuburan. Sedangkan setan laknatullah alaih ayeuna teh keur kampanye nyiaran batur jeung di neraka supaya jelema teh naringgalkeun iman, supaya jelema naringgalkeun Islam, supaya jelema naringgalkeun keyakinan, supaya jelema teh nyembah ka Allah. Maka bentuk-bentuk kemusyrikan beraneka ragam. Jelas-jelas nyembah patung eta musyrik, jelas-jelas nyembah tapekong eta musyrik, tapi di hate ge urang aya nu diagungkeun selain Allah, aya nu pake kasihan selain Allah. Ku situasi ayeuna ieu sieun ka corona, teu sieun ka Allah, itu pun termasuk kesyirikan yang harus kita hilangkan dari dasar keimanan kita. La ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Teu aya pangeran nu berhak disembah kecuali Gusti Allah. Teu aya pangeran nu berhak diibadahan kecuali Gusti Allah. Maka lamun urang mawa la ilaha illallah pasti bakal menang kanikmatan surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang panjang umur, neng-neng parawan dibere jodoh anu saroleh, mamang-mamang santri dibere jodoh anu solehah, urang ibu jeung bapak ku Allah dipaparinan putra-putri anu soleh-solehah, serta mudah-mudahan nu hajat-hajatna berkah, nu dikhitan dijadikan putra anu soleh. Uih di tempat urang kabeh kenging panghampurat Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan urang diberi selalu semangat ibadah ka Gusti Allah. Sekian dan terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.